Patekadan anu patali sareng sifat-sifat para rasul disebut akidah Nabawiyah. akidah Nabawiyah. nabawiyah. Bagus. Aya sabaraha jumlahna sifat nu wajib di para rasul? Aya opat. Sok sebutan nu opat. Sifat Sidik, amanah, tablik, patonah. sidik, amanah, tabligh, patonah. Sebutan hartos tina sifat anu wajib di rasul. Hartosna sebutan Benar sidik benar. Amanah kapercaya. terus Tablik ngadugikeun amanah nanti jadi teh. patonah. Tanah pinter. Patonah pinter. Bagus. Aya sabaraha jumlahna sifat anu muhal di para rasul? Opat. Sok sebutan sifat nu muhal di para rasul opat. Sifat Kidib, hianat, kitman, biladah. kidib, hianat, kitman, biladah. Ayeuna sebutan hartos tina sifat nu muhal di rasul. Naon hartina sifat-sifat nu muhal di rasul sebutan? Bohong, cidra, nyumputkeun, bodoh. Paja. Naon hartosna sifat sidik? Benar. Naon dalil aklina yen rasul wajib kasifatan ku sifat sidik? Kumaha dalil aklina? Nya dalil akli bahwa para rasul wajib kasifatan ku sifat sidik. Sok. Lamun rasul bohong, tentu orang diperintah bohong. Kan sedengkeun eta mustahil. Lamun para rasul bohong, maka berita ti Allah oge bohong. Sedengkeun eta teh mustahil. Lamun para rasul bohong, tentu orang diperintah bohong. Sedengkeun eta teh mustahil. Para rasul wajib kasifatan ku sifat amanah, maka mustahil kasifatan ku sifat sabalikna amanah. Naon? Kitman. Hianat. Lain kiamah. Kumaha akibatna lamun para rasul hianat? Lamun para rasul hianat, tangtu orang bakal diparentah hianat. Sedengkeun eta teh mustahil. Diparentah hianat teh diparentah ngalakonan nu haram. Eta teh mustahil. Contohna teh kitu. Lamun para rasul miwarang anjeunna osok midamel. Lamun rasul nyarek anjeunna tara midamel. Tara midamel ya. Para rasul moal nyumputkeun ilmu, sabab para rasul mustahil kasifatan ku sifat naon? Para rasul moal mungkin nyumputkeun ilmu, sabab para rasul mustahil kasifatan ku sifat kitman. Naon biladah? Kitman. Naon hartina sifat tabligh? Naon hartina sifat tabligh? Hartosna sifat tabligh nyaeta ngadugikeun. Naon anu kudu didugikeun ku para rasul? Naon nu kudu anu kudu didugikeun ku para rasul nyaeta berita ti Allah anu kedah didugikeun nana. Anu kudu didugikeun ku para rasul naon cenah? Berita ti Allah anu kudu didugikeun nana. Anapan ari berita ti Allah anu ulah disampaikeun mah tara didugikeun ku rasul teh. Jadi tidak setiap berita ti Allah ku rasul didugikeun, da aya anu ulah didugikeun. Aya nu rahasia. Naon hartosna patonah? Naon hartosna patonah?
hartos napatonah pinter.